aing teu gablek duit kieu banding panas poe kieu anjing eueuh kitu na open BO-an kitu parku. Pi. Aing nginjem duit, Pi. Nginjem duit receh. Eueuh mangsa nanyakeun duit receh. Siapa meni koret, Pi, duit receh we. Aing mau ngabeo maneh deui sok mun koret mah. Goblok di bejaan eueuh teh. Yang geus atuh duit badag, Pi, jang mayar paket. Ai sia duit receh ge eueuh aing teh komo deui duit badag goblok. Aduh, duit goceng-goceng nah jangan beli takjil. Leungit teuing. Man, Euy, mana boga duit teu? naon ari sia datang-datang nanyakeun duit. Eueuh aing mah teu boga duit. Ah, siapa sih gak jalan masuk susah wae man, tara wae boga duit. Si goblok. Dengekeun nya ye, mun aing ngomong aing boga duit, siapa pasti rek nginjem duit. Anjing, sak bener wae siapa. Iya, apa kumaha sih salah wae. Nya ada kemarin nu ngajarkeunna teu mere praktek. Jadi salah wae. Nya geus hayu urang neangan guru anyar. Hayu. Nang-nangan kasiksa ngering hate ke. Hei, Ope. Rek kamarana maneh, kedeng. Rek mana? Iya man, urang teh rek neangan guru mah nya ya sia salah wae. Guru naon, Pi? Guru jang. Oh, sok dia ka Iman we diajarkeun mah. Bener man, mana bisa? Bisa atuh soal kieu mah. Tapi urang heula nya nu kieuna, maneh nepokeun, tanggeus urang karak maneh. Sok ayo dua nana. Oke, siap. Bangsan, Euy, urang ini telanya. keheula rek ini ka mana maneh, Pi? Urang rek meuli kuota, mangsan kuota urang geus sakarat teu bisa ngadownload si montok. Sakalian atuh, Pi, urang nitip anu 25.000 Mana tuh dia kan duitna sakalian aja nomorna ku urang rek dibikeun ka tukang konter. Naon si Opi nomor aing dibikin ka tukang konter teh hidung. Emang aing teh cowok apaan si Opi? Ah, goblok. Man, mana geus ningali can video pemersatu bangsa nu keur rame di sosmed. Enggak satu Pi, aing mah unggal peuting ge nontonan wae video eta mah. Salut euy man, urang mah kuatkeun karesep. Sarua Pi, iman ge salut. Ye nya bisa nyaho mah sabun mandi kuat 4 kali ganti aing mah sapoe nontonan film eta. Karena urusan aja sabun. Heueuh pan ieu nepo video pemersatu bangsa teh Pi. Video nu mana mane? Iya tah nu make tank top doang tah. Ari sia goblok atuh eta mah video ai. Bangsan orang rek nyarita nu pas kamari milu demo teh. Nyaritanya sok Pi carita emang kumaha Pi caritana? Tah kieu nya mangsan urang teh kan kamari teh ngilu demo. Wadesek-desek eta mah susu urang teh nya kacabakan, geura kadesek-desek, geura pokona mah teu pararuguh we. Menang banyak atuh Pi eta anu menang susunya. Heuh jadi teu pararuguh jadi rungsing ka urangna. Nah rungsing ku naon Pi? Heuh jadi nanggung. Terus eta jelema ku Opi dikumakeun. Nya ku aing didudut atuh ka tempat sepi. Terus bisa eta geus di tempat sepi dikumaha Pi? Nya ku aing ditanya kelan deui atuh da geunaheun di tempat sepi mah. Mat, Goblok sang ngaroskeun wae. sia kunaon? Ieu euy, teuing kunaon mangsan aing teh ieu nyeri beheung. Eta mah sia salah bantal meureun man. Salah batal kumaha ari sia, batal bisa ngagebuke henteu. Heueuh eta teh salah bantal eta teh. Tong sok mau bantal deh sia mah. No bantal mah teu nyawana naon. Deuh. Sama ngeyel wijan ku aing teh di bejaan salah bantal. Emang bantal salah naon sih? Sia mah sok ngadu-ngadukeun anjing bantal. Iman cata di bejaan salah bantal jadi nyeri beheung sama di bejaan teh. Ah, sia mah lain nambah resolusi ka aing teh malah ngadukeun anjing bantal. Masih Teh goblok Iman. Anjing sama hese di bejaan ku aing teh.
Pi, urang mah rek mere nyaho ya ka maneh Pi, mumpung bulan puasa ayeuna. Merenya honaon man. Maneh teh kudu loba berbagi Pi di bulan suci kieu mah. Alhamdulillah man, ai berbagi mang osok. Alhamdulillah. Tapi maneh berbaginya ka saha Pi? Nya ke penonton Opi atuh kan Opi teh sok live ya nya. Tah sok loba permintaan ti si penonton teh, Pi buka belahannya, Pi buka ininya, buka ini itu kayak dibere gift. Aisyah eta mah berbagi. Eta mah berbagi ka pastol goblok. Ai sia goblok naon anu dirasa. Sia anu dirasa ngopi. Sia goblok. Duh, mata geus teu kuat kieu yang buru-buru buka. Mat, lila keneh gitu ieu buka puasa geus teu kuat aing euy beuteung atuh. Sabar atuh sia teh. Tempo tuh. Hanya jam 4 ieu teh. Heeh nya, Mat. Mending antar yuk orang ke dokter yuk. Sarek naon ka dokter rek dipariksa. Lain rek dipariksa man, rek buka puasa di ditu. Soalnya buka puasa di ditu mah gancang. Gancang kumaha Sia? Buka puasa mah ya sarua wae jam 6. Ya gancang man di ditu mah. Soalnya aya bacaannya buka jam 4 cenah sia teh. Goblok sia. Kamarana atunya jelema teh aing sorangan kieu siga keur uji nyawi. Yang aing teh ngobrol. Ngobrol naon? Aing yang putus jeung maneh. Naon ari sia jangan ngajak putus eueuh angin huguludug. Salah urang di mana ieu maneh? Maneh mah teu salahna naon yang maneh kasep, bager, perhatian, duit loba. Ya terus, kunaon sia jangan ngajak putus? Soalna yang bobogan maneh burut. Ah, goblok.